Masih ngaprak di perkampungan dibarengan ku suburna tutuwuhan hejo lemok dang daunan curcor cai nu harerang alah meuni ara rendah kieu posisi ieu di Kampung Curug Janggot Desa Mekarjaya Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Jawa Barat Indonesia. Dikawitan ku bismillah urang ngadua heula mudah-mudahan nu nongton nu didongton panjang umur gede milik nu keur diarajar jadi konten kreator dina Facebook dina naon wae lah pokona mah singgah rajihan jeung sarukses amin. Tah ieu teh masih keneh lanjutan tina video nu kamari guys euy. Jadi saberes ngomean TV anu si Abah teh geuningan dina lalakon Arjuna Gemul teh harita lanjut ngomean teh kasih amang ieu ka tetanggana guys kalebakeun ieu masih Abah nu kamari tah ieu teh posisi TV na teh kieu ieu tidak ada sinyal cenah kitu lanjut ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angang teh geuning guys urang turunkeun heula ladarna mungpeung aya si amang urang mah ngamera we di dieu keun cenah gawe nu bogana. Tah setelah ladarna diturunkeun diukar diukur diculak dicolok seperti biasa ternyata kabelna nu rusak teh guys ieu teh di hari kedua guys euy ieu teh panan kamar teh balanya heula si kabelna teh eueuh jadi teu bisa beres harita berhubung Solasiban merek lokal mah eueuh jadi ieu mah Solasiban nu HD-na euy ieu mah meunang impor ti Abu Dhabi. Anti rayap, anti jamur, tahan di segala cuaca, pokoknya mah nu merek nu kieu mah guys Setelah beres penyambungan antara cocolok sinarang kabelna guys, lanjut pengukuran dan alhamdulillah sepertinya hubungan mereka sudah kembali harmonis guys. Tak bisa dilihat didinya guysnya, tak sudah uget-ugetan berarti sudah kembali harmonis, lamun uget-ugetan gitu mah. Nah, ketika hubungan mereka sudah runtut raut sauyunan lanjut, urang taekeun deui urang pasangkeun deui guys, urang tangerkeun di dieu dina tempat nu asalna tah si amang ieu ngomong-ngomong di neang ka dieu tah ngomean ladar di sarua cenah guys. Tak lanjut we di program seperti kieu penampakan teh alhamdulillah geus aya geuning tamara runculnya guys tuh kamar sinaon teu teh poho deui euy lanjut TV urang mah. Tak kusabab ngomean TV na geus beres ya amang ieu geus nununguan jadi lalampahan teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu hatur nuhun.